harusnya mah ayeuna budak ayeuna mana atuh nu anu disebut budak teh nu bisaeun samatan kamarasa apa-apa bacaan heuweuh apaleuna FF ML PUBG wah tah kana HP wungku apaleuna nu apalan gejlig julut asor tendet julus jujur wujud gidam bakek mah apaleuna naon shotgun peluru hejo skop permainan wungku baheula mah keur urang keur leutik rame teh lain kana nu kitu samatan hiji nepi ka mani di 7 leuwih di makam nepi ka leumpang ka Dharma Caanggenan makam di papai latihan di Ponclot pasir eurih di Ungulan Batu di lapang ngalap teh hiji gendang suket samatan kamarasa kuarasa heuweuh nate napol atuh tah ku caliweura batur mah ngeueum dina leuwih teh leuwih nyaan dinu jero urang mah dinu deet ngobeng ya atuh da bayangkeun sok cenah ku kolot ditungguan sugan teh di dinya 40 lengkah di ditu jauh mun urang di dieu meureun di masjid meureun mun ka ciri datar kitu loba urang makin ciri di mah dihana kuduna mah ulah sabeuheung ka tengah urang di sisi urang mah cinukul kieu sabeuheung teh beungna mah di sisi bayangkeun boy mani ti beurang di Cigede di leuwih ti beurang sorangan atuh soak komo peuting sing anggeus 40 kali baca ieu boro 40 2 kali geus luak liuk itu konsen mangprat asal baseuh cekolot teh geus cekolot teh karep eta mah cenah jujur wae meureun ceg teu wae kajeun kolot mah kitu wungkul kolot mah teh heueuh teu napal yeuh cenah di makam baca ieu 13 kali di makam di mana dina tangkal di luhur ulah di baju ku bulucun kos nu gelo ti peuting ini ka makam ka pasir eueuh ieu kumaha ieu na sok ulah satangka 40 lengkah maneh di dieu si dede di ditu bayangkeun boy pasir eueuh teh lumayan ayeuna neangan 40 lengkah leuweung mun aya tangkalna pelebah eueuh leuwih aya ge 200 meter kumaha nya kapake dedinya 13 kali teh lain bismillahirrahmanirrahim mungkul panjang lumayan 13 kali teh naon cing doa nurun nubuat Allahumma disuwatonil adim panjang eta teh 13 kali naon nu diilihkan teh kahana bisa anu ngoronang jombi kaluhur kumaha mun dikokos jombi naon teh cedeung di anak teh makam hari teh keur zaman hanut keneh Mang Samhudi maot kaciri pisan unggulanna teh beureum keneh taneuna ge bayangkeun boy pipikiran kolot kumaha teh budak rek diparabkeun ka jurig aduh kolot batur mah kolot anak teh mere roti mere duitnya mere baju ieu teh bubulucun dimakan bayangkeun ke otak harita mah keur ambisi ayeuna mah kaharti yo cenah deui wirid ieu baca deui 114 kali di mana dikubur na di rondat taneuh di kumaha carana sila na jero eta mah sila kubur sareunong teh ulu unggul di luhur geuning koesna filmnya dikubur kuburna eta mah saurang kudu nama eta teh di mana di makam di ulantaran anjing ka pina-pina teuing cing teh geus nyela luhur tangka bubulucun di gembolong rale di borong reungit ku hileud aing disupa-rupa dan anu bujur teh non cecopet non alah komplit we deur ayeuna kudu dikubur bayangkeun hese usi geus malik mun aya di dieu sigung anjir muak mun leungeun bisa kieu bari nyang heuh dikeprak ku urang pelebah leungeun di jero sidakep aya nu muak di moal bisa balakaya cai oh kan aya jombi ngoronang ka dieu ngokos ngalamot moal bisa neje
Tah kolatnya tekuk tegablek pikiran cing teh tah maehan anak nepi ka kitu cing nepi ka aduh di mana cing henteu teh di kuburan tuh di si dede di hareupeun si dede hareupeun imah salogak kuduaan kudu nama salogak ewang tah anu nguburna ulah nu mulah miluan batur istilahna gitu ieu mah sakali ewang nu hiji nu nungguan pan ulah kudu nama 40 lain ka sarua geus aya deui cenah aya mati geni puasa mati gede di mana di imah eta mah di kamar sorangan nya di imah ge imah sorangan kamar sorangan heueuh nya atau sorangan puting poe cok bayangkeun jendela ditutup geus ku karton make lama poek bongkleng buta rajin teu ka deui curug-curug acan sorangan maca eta wiridan abong-abong heueuh nu borangan deung deuleueun teh nya parupa we anu asa nu atel wae na tonggong aya bayangkeun eta heuh ayeuna mah pae 7 makam 7 lembur makam 7 titik seperti pasir deui hiji di ditu hiji itunya tah 7 tempat makam kudu anggeus sapeuting pasir eurih urang mah hiji tuluy di Dharma Caang di Papay mah ada teh 2 anting tiluan lempang boy lempang hayang bisa naon hayang sakti lain hayang duit lain hayang gratis mayar tiket hayang sakti hayang boga misalkan hayang boga samatan emang tah hayang gitu kulantaran 7 itu mah 7 makam jarauh nyandu deket teh lain 7 tempat makam 7 makam jadina teh didinya tuh di Cinaga hiji belah dituna jadi deket gini hari tag bahasa bapak maot didinya hiji tuh dituna belah mangkus hiji tuh ke Cinaga kidul hiji Cinaga gigis aya 7 depi kadinya tah ka deket ieu makam lain makam gede teh mah makam keluarga maruna 7 depi ka Kujang paling ge 7 caliweura heuh ayeuna cenah neangan bangkong salapan boy bangkong nya kumaha ngaranna lamun urang ka wetan terus ulah mengkol mun urang ka kulon terus salapan di kumaha eta kayak geus meunang salapan dijieun kupluk bayangkeun kudu maehan bangkong salapan lain bangkong bancet mah baru salapan paling gak jadi nah jadi segede ki bener udah leutik kudu bangkong gede bayangkeun boy di sawang ku urang teh kira-kira nu loba ka mana ya ulah nepi ka mengkol kawetan ti dieu nama sawahnya udah di sawah geda tara loba bangkong urang harita geus nepi ka hampir ka ditu tuh ka mana ka lain Karanji belah itu Ranji tuh lah ka ditu tuh udah ka ditu nama neungar anjir kudu asup ka Cigede cing teh ieu leung mun tas hungkul kitunya ieu mah kitu Cigedena anjir kudu ngopoy boros salapan hiji ge can meunang geus pacing teh nu kieu mah lah ulah diturunkeun geus nepi ka mah geus nepi hampir ka Tagati cing teh teu nyaho di mana Tagati teu meunang hiji acan menang bancet ge hiji digebot pae teu dialungkeun cing teh lah cenah sia mah geus ganti teu eta mah da hese eta teh keur halimunan hari itu yo cenah ieu mah kieu nyokotkeun taneuh makam tutunggulna taneuhna carana kumaha ngagali sasiku taneuhna nyokot sarawu jeung tutunggulna kudu dipaok boy mun aya mah cenah makam anu urut tungkek anu mati dulu aya di pereng hijinya baru teh duh aya caing teh nanti apa di belah manana borangna ditatanyakeun tuh cenah itu udah misah cenah makamna teh oh itu heueuh geus di ciriannya udah urang dua anjing si dede dua anu hiji di mana caing teh euy piraku ceng teh urang nyokot anu bunuh diri maneh henteu geus ceng teh asa anu maot we cing teh lah anggap we tungkek ti urang heueuh atuh di mana Mejo juga pereng ceng cina ge loba
di Cinaga dia bantu sasiku kodok aja lo teh saeutik lah ieu mah tutunguna geus eueuh ieu geus ngalehek itu mah cokot ting tutungna tinggal dicokot kurang kalaliwura coba lamun nyaan wah mun nyaan asa geus kudu sakti urang ayeuna ge loh latihan teh di lapang nguriling wujud kidambak teh lumpat 40 kuir nu jengke nu ajeg anu ku keuneng 40 kali 3 120 kuriling dimakan didinya tadi ulan batu bari jengke ngan jengke teh lain lempang kawas lempang entog gini semu depa ke Cimande mun ti pasir leuleus mah di dieu Kamarasa latihan gituan wah asana mah eueuh lah di Cinaga mah eueuh latihan kitu salian ti urang uje mah kami lu urang si Dede anu pernah kitu teh geus duaan eta anak incu anak buluyut eueuh batur eueuh kitu baret teh urang teh pernah dia nempo debusnya ti batur di desa nempon di kubur bisa ganti baju wah cing teknik sama bacot di nempon di keset di bedil wah teu percaya obrolkeun ka kolot aing mah hayang percaya pan heuh kieu cecenanya debus nyieun Cinaga 2 kali kebon sawah hiji dinya hiji tah 4 kali lain debus nyaan ternyata cak geus urang di lakonan mah karasa nya eta teh talian di borogod di tali bisa ganti baju di jero tali kaharti urang nu ngalina urang nu nguburna urang yang situ kaharti berarti kolot urang teh beura bogaeun ilmu ku ilmu mah kaharti gitu mun secara otak biasa kalapa bisa ngagibleg caina lain berbentuk agar pas padat kitu teu ngagibleg aya agar pisan mah henteu nog bisa asak ka bapak aki pernah nyaksian kolot pernah nyaksian mana uje bisa ngasakan nog na kopea eueuh ieu anak mihot teu bisa ngeureunkeun kolecer di poncelot anak mihot teu uje henteu teu turun ka bawah maot ilmuna nepi ka urang mah aneh barang-barang kolot urang ge eueuh balik ting ka mana di bawah maot piraku ngamanian ge urang piraku kurang ditunaannya sebung cening awi petu keris memang bisa nulungan kitu bu bapak aki teh muridna bapak bareta nunjukeun ka urang na kopea ciput gini nu biru nu meunang nganyam tina bola eta nauk goyang asa bisa kolot bapak aki mana turun ka uje eueuh teu turun ka uje atuh bapak urang cenah bisaeun kitu bisaeun ngeureunkeun kolecer di poncelot bisaeun di bedil hipnotis sepi bisaeun turun ka anakna henteu jadi urang mah teu sakti ngan aya keturunan orang inget kene ngecrik puting jam 11 teh masih kena di muara can pigi mopai leuwih coba lamun ku secara hok ayeuna we nya tong boro 5an genepan we nya ayeuna mopai leuwih moal heurah moal teu ngagerebeg tah ye waleungit saware jeung kolot mah da aman turun kana leuwih kan pernah aya kejadian hijinya basa di tadi lebakeun pasantren di hareurap anu ngegejebur lain bangkong gede ngegejebur juga nu ngajelang cek kolot teh ulah ulah dikecrik geus liwat diliwat mah naon kitu nu turun aden tinggal aya tinggal tuh dikecrik mun mah kecrik we cing teh kukut udah bueuk goblok geus urang liwat wah pernah ge can pernah kecamat
Ugan muriang balik teh henteu paling ngahod-hod wungkul tiru. Wah, amun si Dede mun didongengkeun mah eta cerita urang gitu nya basa latihan beres. Resep atuh. Di popoin tadi lain popoin slot tadi unglan batu teh. Cungit liwet aya nu hurung we matana kemanggihan teh aya nu kunti we jeung dia kunti timbul lah ting naon teh.